Bismillahirrahmanirrahim an Aisyata wa Ummi Salamah. Yang riwayatkeun saking Siti Aisyah lan Ummi Salamah radhiyallahu taala anhuma, muga-muga nilareban dosa Allah taala halimah luhur ya Allah saking karunia Aisyah lan Ummi Salamah. Dan riwayatkeun opo anan nabiyya sapa satuhune Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iku ana ya Kangjeng Nabi yusbihu iku subuh ya Kangjeng Nabi junuban hal junub min jima'in saking jima' sumbayag tasilu kari-kari adus ya Kangjeng Nabi wa yasumulan puasa ya Kangjeng. Muttafaqun alaih utai hadis iku muttafaq alaih wa zada Muslim lan muhi sapa Imam Muslim fi hadis Ummi Salamah ing dalam hadis Ummi Salamah ing lafad wala yaqdi lan ora qada ya Kangjeng. Dina sasih saum Ramadan Kangjeng teh jima wangina henteu adus subuh jadi sabada saum lain qoblal fajri tapi ba'dal fajri jima nama ti penting tapi adus nama subuh masalah besi urang dek nurutan Kangjeng Nabi jadi sahurna setengah opat jam opat selesai kira-kira bangsa ya setengah jam deui mulai muqaddimah sugro jimalah jeung pamajikan beres langsung azan Allahu akbar masa can mandi mandina pada subuh eta mah tok diar teuing lah peuting jima jam mantes taraweh ya tas taraweh teh jadi nutup langsung bebejana mah sahur ke abeh eta abeh ulah kaberangan padahal mah meureunnanan padahal mah udang sahur can mandi makruh masalah guys tabrak makruh masalahna ieu mah ge kolot begog yes. Eta di Parahyangan aya bahasa kokolot begog jadi umurna mah meureun kolot ngan jadi henteu siga kolot aya anu budak tapi kokolot teu eta ngaranna kolot begog ayalah contohna ge di dieu tah jadi mandina teh subuh masalah Kangjeng teh yusbihu junuban subuh junub min jima'in lain ngimpi lain asli tina jima' kumayag tasilu tuluy adus Kangjeng teh wa yasum puas muttafaqun alaih hadis Ummi Salamah malah aya tambahna wala yaqdi teu kodo Kangjeng jadi jelas sah puasana sah malah lamun teh mah urang subuh teh hudang boga junub mendes sahur bablas hudang-hudang jam 2 jam 2 udah.
Jadi berarti mandi dirinya. Subuh mah kodoan. Mintanya maji. Adus muhun. Waduh menghadapi zuhur. Ai subuh. Subuh mah emang istiqomah kodoan. Istiqomah. Masalah. Jadi cerita mandi junub di waktu puasa besar. Atau ngimpi sami bae ieu asli ieu mah sare pada subuh lantaran berenang teu boga ya otomatis ya berenang daya hayal terlalu tinggi otomatis paneng naik. Nah, itu kan jadi gangguan nu mantak ti dituna ge litas kunu ilaiha. Jadi orang boga pemajikan teh sakinah. Sakinah ya boga pemajikan mah tuh urang neuleuh aya Noel deui. Kan geunaheun. Eta sakinah kan. Urang ngajak seurinya na mesem. Ya, eta sakinah. Tapi aya nu boga pemajikan urang seurinya na cepetut. Lain sakinah tambah kos kitu batu. Eta pemajikan lamun urang ngajak seurinya na cemetut, wah, ieu ekses ya. Da teu bagus ya kos ge ieu. Eta mah ima wa ima. Nah, muttafaqun alaih al-ma'na al-ijmali wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ta'ala kanasatuhunni Allah ta'ala yuhil qalba kunguripakeun ya Allah ing ati binuril hikmati kalawan cahaya hikmah kama yuhil ardal maitata kaya oleh nguripakeun ya Allah ing bumi kang mati bimail matari kalawan banyu udah. Qala alaihi salatu wassalam lan ngadawuh ya Kangjeng Nabi ku tetep ingat ase Kangjeng Nabi rahmat lan salam ing lafaz kalimatul hikmah dhalatul hakim akhadha haitsu wajada utai kalimah hikmah iku dhalatun perkara kang ilang saking kang duwe hikmah atawa wong kang bijak akhadha kang ngalep ya hakim ha ing hikmah ing dalem panggonan teu nemu ya hakim ha ing hikmah wal kalimatul lati bi afwahil awam nuzilat minal lauhil mahfuz lan utai kalimah kang tetep ing dalem pirang-pirang cangkem pirang kang bodo iku nazalat mangga tumurun ya kalimah saking lauhil mahfuz wa alamul jabarut minad darajat lan utawi lauhil mahfuz iku alam jabarut saking sakeh darajat wal kalimatul lati fi afwahir rijal minal wasilin nazalat minal lauhil akbar. Bahasa-bahasa anu kaluar tina cangkem manusia teh beda-beda. Tarolah bahasa nama akur sebab tersusun tina huruf hijaiyah a ba ta sa ja ha kho da sarua daroja terus we kitu bae bahasa mana bae ngan bedana kemasan tah
nu berbeda lain hurufna tetapi lu terkandung tina huruf nu kaluar tina baham tina cangkem aya anungan sakadar kaluar teh tina cangkem hungkul tina letah aya anu datang ka ti koro doang kaluar aya anu tina sodar aya anu tina qalb aya anu tina fuad aya anu tina sir kaluar bahasa teh kapan eta teh kadengena akur huruf hijaiyah nama tetapi eusi tina huruf hijaiyah berbeda eta teh cahaya aya anu kaluarna ti Kiai Golkar mah cahaya Golkar aya anu ti Kiai PDI mah cahaya PDI aya anu Kiai NU mah atuh NU nu kaluarna aya anu FPI mah kaluarna cahaya FPI aya anu ti HTI mah kaluarna cahaya HTI aya anu khuruj kaluarna cahaya khuruj aya anu ieu mah kiai teh kiai politikus atuh kaluarna teh bangsa politik nu kaluarna lamun kiai ekonom atuh berenang ya kaluarna teh cahaya ekonomi macem-macem aya anu ieu mah kiai teh jahe bae malulu keur gandrung soal-soal birit jadi atuh nu kaluarna teh eta teh birit melulu masyaallah tergantung birit eta berit waduh kaluar we nya matak bahasa wiridana mah meureun akur dibere ku kiai eta sholawat dibaca kiai eta mere sholawat deui dibaca deui ku si ieu sholawat ti kiai eta si ieu eta tapi kaluar cahayana beda-beda tapi kaluar cahayana beda-beda kumaha kaluar ti dirina masing-masing urang datang ke Kiai Cisoka zikirna mah la ilaha illallah tapi kunaon haju jadi pencaci karet la ilaha illallah teh zikir tapi timbulna pencaci karet baca 200.000 terakhirna diukna khusus dibere heula ngadahar pelor terus aya khusus tuh langsung napas sigara tahan sigara kepacirit padahal mah zikirna eta keneh bere deui datang deui ka kiai tirangkas zikir keneh jadi bisa teterekelan di tangkal kayu kos monyet zikir kene la ilaha illallah kene tapi beda kaluarna datang deui ka Haji Pendi zikir la ilaha illallah kene Masya Allah dagang teu laku aju ka jelema mamarahan bae segala rupa la ilaha illallah kene jadi kumaha timbulna nah itulah kaharti Quran ge sarua nu mentek cek dina itu nujuman inna minal kalam la sihra saenyana tina sawarehna bahasa eta adalah sihir maksud ilmu bilagama lain kitu dina ilmu bilagama jadi bahasa eta jadi sihir sebab dengan kepasehatan jeung kebilagahan urang teh jadi tercengang seakan-akan tersihir ku bahasa maksud dina bilagama kitu inna minal kalam la sihra tapi bahasa cek usul fikih mah eta teh bahasa umum
sebab dibahasakeun inna minal kalam aya alan ari al teh asup kana mufrad jadi wal mufradul ma'ruf yufidul umum luhur tah ngaji tah beuki hampir tepat ti kaharti kuno teu ngaji mah tah kan nah berarti di dieu teh bahasa teh lain bae bahasa bilagah bahasa naon bae jadi sihir jol bae bupati datanglah ka Ki Fudoli haha anu tadina andieup kuari mah kasihir ku bahasa bupati insyaallah majlis diatoskeun bilih bade masantren pondok atuh sakieu balah butuh mobil kiai aya ka inna minal kalam lasihar waduh insyaallah abdi ka ditu insyaallah tapi emang insyaallah pasti insyaallah oh kok insyaallah tapi pasti inna minal kalam lasihar aya awewe embungeun ka Haji Pendi sebab teu akur wajah ai itu mah wajahna wajah kotaan ai ieu mah wajahna wajah perang ya kan beda nah ti dieu teh supaya daekeun kumaha mulailah dirayu tina tadina teu daek lantaran aya kibul-kibulan ieu rayu adegan maut rayuan masyaallah insyaallah sih upami pados rumah tangga mah jadu atos ge alhamdulillah asa kadar bumi sareng kendaraan beuy wanita mana yang tidak tergiur dengan kendaraan dan rumah mewah insyaallah abdi maja masak ge da harga tara masak padahal isina mah menta bae teu nyahoun nya teh nyahoun pajar ka restoran bae terkibulilah ya Allah ya Rabbi maut bahasa anu maut anu luar biasa terus sapoe dua poe kasihir inna minal kalam lasihar ternyata di bahasa-bahasa teh aya sihir-sihir urang lamun ngadenge jelema-jelema nu bisa ngomongna masyaallah karim cek urang ieu aya neuleuh awewe teh hideung aya di nyana pendek aya dinya tapi ku bahasana ya Allah tergiur amat eta ku bahasana ih urang teh mantak ngeunaheun rarasaan teh ngadenge bahasanya tapi aya jelema mah ya karim tapi sakit aya jelema nu geulis tapi teu ngeunaheun bahasa urang ditanya di mana Neng wih surang mah tukang takon wah iki mah saking kronjo ya lah oh ora tertarik iki mah cantik mah cakep we ya wis lah merana sira aduh takkan aya nu bahasa ngeunaheun ka urang teh ya Allah urang teu puguh teu karu keur Ki Haji Pendi keur kieu bae aya reungit punten aya reungit ya Allah beuh perhatianna tinggi amat teh masyaallah kari kopeahna rada miring dikitukeun hapunten isi perhatian amat eta kan padahal mah cantik tidak seberapa dan lain-lain sebagainya tapi perhatianana ya Allah lamun urang ngomong kenceng teh ulah tarik-tarik teuing atuh sing sae mah kitu-kitu keneh leuleus Masya Allah ih urang di dieu tah bangun atil teh kukeun ku abdi panggarokeun ya Allah jadi urang teh bener-bener asa jadi raja ieu tah eta awewe teh nu kos kitu hese jasa eta ya Allah ya Rabbi ngeunaheun jasa urang teu puguh teu karu keur diuk datang-datang mencetan bae pan ka urang seuk beuh perhatianana tinggi jasa tah geulis teh sabaraha tapi hirup nyaman kaya nu geulis tapi di imah teh asa di neraka jahanam iya bahasa inna minal karam lasihra dengan bahasa pasti orang akan tersihir sebab mengandung sihir didinya aya berbagai-bagai sihir teh
cik ilmu bilagah mah dengan pasohat dan bilagah jadilah seperti sihir. Urang ngadengekeun penyair. Urang ngadengekeun sair Roma Irama bage tersihir. Dulu kau berlutut di kakiku untuk mengharap cintaku. Setelah takkan waduh pohara jasa. Masya Allah, setelah aku jatuh cinta kepadamu, ternyata engkau begitu gampang meninggalkan diriku. Ya Allah ya Rabbi, eta kan pohara, eta kan jadi sihir. Surga yang engkau janjikan, neraka yang engkau berikan, eta sihir eta. Ya Allah. Aing mah sihirna, ieu mah sihirna. Eta kan jadi sihir. Ge, pohara eta bahasa. Masya Allah. Eta bahasa jadi sihir. Ya Karim. Nah, masih kena loba-loba bahasa anu urang menjadi tercengang. Inna minal kalam la sihra. Aya deui memang bahasa eta teh diulik di puasaan. Padahal bahasa mah bahasa ayat Quran, padahal bahasa ulama. Tetapi di puasaan timbullah sihir. Anu tadi nanya mengaji Pendi, neng kemana? Tuh nyatanya ngaca. Bey. Ya Allah, ya Rabbi. Aduh. Mulai guys sudah gaji soka. Neangan wiri. Tak karak 2 poe doang nanya di, neng kemana neng? Ntar ka dia rada turun saeuti. Turun, jaheunya. Wiri deui kurang jadi 4 poe. Neng made ka maneh ka payun. Nah, iya. Meunang 7 poe ting buka na make cabe rawit 1 kilo. Abe panaseun hatenya na. Atuh dukun mah kitu kabeh ge. Masya Allah. Urang teu nyana teu nanya teu naon nyana nu nanya. Kang Haji Pendi ka mana sih? Asalna tos lami ieu teu aya pendak teu pendak. Masya Allah ditanya ke wartoskeun salam gitunya. Nu kamari mah ngaca. Wari mah tak kena sihir. Enggak, Haji Pendina tuh emang boga pegawaian teu bener nya sarua jeung jurig. Teu kaluar-luar sarua aja tuh. Setan ngaranna ge atuh. Nah, kuari ditatanyakeun gue itu dah tetep tahan harga. Datang ke membawa sampingnya nyingsat geus. Neangan Haji Pendi ka mana Kang Pendi ceknya teh ya abdi teu kiat yang pendak. Wios abdi mah teu ngobrol ge asak pendak we. Abdi mah asal pendak sareng anjeunna bae teu emam ge asana wareg. Ya Allah, Masya Allah. Ya Allah, ya Karim. Nangkarak asa luhureun yang gigir asa gigireun nangkoban asa handape. Oh, panondari. Tah, ieu sihir ngaranna. Inna minal kalam la sihra. Eta mah kabeh ge teu bareres. Teu bareres ta mah kabeh. Eta mah bubuatan nu kos kitu mah ngaranna. Percis kos samping BHS. BHS dibeli ku urang sing hade hiji dipakena teu meunang kahujanan. Nempel. 2 nya nama teu meunang pake amburaut. 3 lamun diseuseuh teu meunang diperet. 4 teu meunang make sabun. Tereh beak. Oh luntu. Kebal mah eueuh warnana ge. Tah jelema teh ya Haji Pendi kos BHS. Warnaan asli nama seperti nama. Tah eta kos kitu tah kos BHS. Jadi katipu urang make BHS teh katipu lantaran orenganan. Teu meunang hati-hati, teu meunang sambarangan. Beda jeung make gajah duduk. Bebas, pakai main bola lo. Sepet. Robah jadi apa kos gitu baik. Pakai sholat kos gitu, pakai simbut kos gitu, pakai main bola kos gitu. Gajah duduk asli jadi nama kos gitu. Tapi BHS, teu meunang sembarangan.
tah aya anu harita nyalakeun kehujanan pan di dieu mah baheula make BHS haju leumpang pan nyalakeunana ketek balik hujan atuh beak kabeh warna BHS ka awak kabeh. Nah ieu jelema ge kos kitu tah lamun hayang nyaho aslina mah warnaan jerona belacu warnaan tah ieu teh ya modifan nu kos kitu teh ya dimodif supaya bagus jadilah bagus katipu urang ku bagusna. Mentak aya jelema santri kawin ka hiji awewe geulis lantaran kapanggihna make wedak melulu. Barang geus dikawin ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Tah, mentak aya di Fathul Muinna. Jadi lamun urang endek ru'yat kudu ulah make wedak ieu nah. Atau bejaan ku kolotna. Maaf, ieu anak kula henteu naon gara-garana ulah kaget. Ieu teh cedana dina beungeutna ayat 35. Ya. Oh bopengna. Kudu bejaan, ulah nipu. Terkadang barang jualeun. Barang jual ulah disebut salindung. Kos urang ngajual karung, bolong. Itu kan. Dodet. Cuman teu gres. Nu mantak teu berkah hirupna. Tah ieu nu asli mah lain kitu berangkat masantren ngaji ilmu syariatna ubudiyah muamalah rapi sagabehna ieu ibadah ngan sakadar jujungkiran zahir bae mah teu bagus urang supaya boga keyakinan mulai gugurunya ka ilmu batin kamari mangurusan teh zahir kuari mangurusan teh batin tisakeun lantaran ndek dipiara teh tentara batin ngabiasakeun kuari barahan ka batur ngabiasakeun kuari sahar tara sareti peuting ngabiasakeun kuari teh salat dilempeng-lempengkeun ka Gusti Allah. Kuari tentara batinna aya di awak mulayan tina karom zuhud ikhlas al karom az-zuhud al ikhlas wariyadhah terus kabeh diajar-ajar nafsu teh tentara batin ku urang terus dipiara lain sabulan 2 bulan lain satahun 2 tahun kebel cahayaan ketika aya setan numpakkan nafsu bisa dielehkeun ku tentara eta cak setan ulah sok dibikeun dan duit cahaya karom datang cahaya sakhawah datang eleh setan ketika urang hees bae goblok datanglah tentara nu aya di diri urang tentara zikir tentara sahar melek eleh deui nyana ketika urang neuleuh jelema gagah tatagenan neuleuh jelema sugih tatagenan aya tawakal tu Allah tentara tawakal ngelehkeun eta ka Allah wabeh aya lawan ria datang hajar ujub datang hajar sesuai jeung aturan-aturanana eta teh deuk ngahadirkeun tentara Allah anu bakal ngelehkeun nafsu nu jadi kendaraan setan lila setan ge minggir ampunen cek setan aing teu bisa ngalawannya kita hees beunta bae kita ulah zikir bae kita ulah maca sholawat bae kita ngalamun tapakur bae kita hayu ka dieu tu riyadhah bae waduh ampun aing geus ampuneun setan ge geus ayana di luar kan setan mayajri majrodam setan eta adalah berangkat berjalan sakumaha lempangna getih urang teh dibarengan ku lempangna setan didinyalah nafsu
mantak di zikiran kurang illallah la ilaha illallah la ilaha illallah per hari per detik per menit terus lempang nagetih urang kuari aya asma Allah aya sholawatan terus setan minggir setan jadilah lempeng ke Allah eueuh nu di deuleu iwal ti Allah tanyakeun ka diri urang hei awak di hate sia teh aya salian Allah nu yangkrung teu aya salila aya kene aya naon aja aya dunyaan naon hartina dunia majapana aya makhluk kandek naon makhluk siapa pake tata genanja makhluk ngeunangin Allah minggir kabeh hiji be Allah mantap dia setan geus ampuneun setan ampuneun ari teh diurus bapan setan teh ya terus be merajalela di awak urang terus digoda daek datang ka setan ge menghadapi Haji Pendi mah taluk bebeja nyana karajana embung cek jeleh teh ngagoda eta mah emang kan kula ge eleh digoda ku nyana eta mah patut diangkat jadi KM cek nyana teh jadi berarti nyana dilaporkeun ka rajana supaya diangkat jadi KM kula geus sanggup cek nyana kula anu kabawa ku nyana aduh ampun tah eta kan lu bagus kitu teh mah. Nah, iya terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, salawat. Nah, mulai tegap salat teh lazat ngeunaheun. Sebab lain bahasa nu biasa doang disatukangeun eta teriring. Aya moal pati bisa aing nangtung mun teu ditangtungkeun ku Allah. Moal pati bisa aing maca Fatihah lamun teu dibisakeun ku Allah. Moal pati aing bisa ruku mun teu dirukukeun ku Allah, moal pati bisa i'tidal aing mun teu di'tidalkeun ku Allah, moal pati bisa sujud aing mun teu disujudkeun ku Allah. Eta mah lain bahasa ngan ieu mah keur penjabaran perasaan. Ulah kitu ke salat sia kitu deui. Allah mun teu diallahkeun mah moal bisa. Itu ngaranna boloon. Ieu mah penjabaran membaca perasaan. Dijabarkanlah seperti eta lantaran terus bae aya hasil zikir, hasil sholawat, hasil tafakur, hasil riyadhah selalu Allah mere rasa ka urang kelazatan ibadah nungaran sholat, nungaran sholawat, nungaran maca Quran segala rupa ngadenge asma Allah batur nu macana urang anu ngeunahna henteu kudu maca henteu kudu batur nu maca urang nu ngeunaheunana eta mah geus hese nyaritakeunana kos kitu mah perasaanana aya di diri sorangan batur anu maca sholawat urang nu ngeunah batur nu maca Quran urang anu ngeunaheun lain sora lain makhraj lain lagam tapi eta mah ngeunaheunana lain ku ngeunah ceuli ngeunah awak ai awak mapan sabulu-bulu aya rohan roh nu ngeunah eta mah geus hese dicaritakeunana naon kitu lamun encan ngarasakeun moal bisa kayak urang teh ngeunaheun batur maca urang ngeunaheun batur tadarus urang teh kudu tadarus ngadengekeun bae ngeunaheun ngadenge batur maca Quran ngadenge batur maca sholawat ngadenge batur tah urang teh ngeunaheun maca salam kagak assalamu alayka zainal anbiya assalamu alayk urang teu hayang nurutan sotek ngeunaheun ngadenge itu salam haju kadangnya terasa dijawab ku Kangjeng Nabi eta kan perasaan-perasaan. Nah, lamun geus datang kadinya etalah asli hikmah. Etalah jelema boga hikmah. Geus di awakna teh pinuh ku asma Allah. Aya nu menta cai henteu kudu dibacaan panjang-panjang cara ahli hikmat. Henteu kudu sebab di dirina geus aya asmaan. Allah geus mempercayakeun ka manehanana nu disebut kakasihna atuh geus bae nyana cenderung hatena karunya Allah nempel karunya nyana kadinya teh deudeuh Allah nempel ka deudeuhna jadi hate manehanana teh hate manehanana diperhatikeun ka Gusti Allah innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum geus aya kumaha teh nyana bae karunya amat deudeuh amat mantak lamun eta wali greget bakal menang naon itu jelema sebab milu greget Allah man adzali walian faqad adzaltuhu bil harab jadi eta mah injection otomatis tah
iyalah hikmah ngaranna hikmah terus matak teureun ngadoakeun bae besi aya bendu besi moal aya bendu deui wali moal aya kajian kuku mage moal aya bendu kecuali agama kadiri manusia moal sadunia moal aya moal diangkat jadi wali atuh benduan kajian diomongkeun dicaci dimake moal bendueun nya nama teh enggan nyanana malik bendu ka wali Allah anu gregeteunana bakal sarua jeung merangan Allah sebab eta teh kakasihna atuh ulah-ulah nanaon urang bogoh bae ka hiji awewe adina tah adi atawa adi nu leutikna adi nu leutikna teh aya anu nyiwit urang-urang goblok sia ge pan sia mar ye saha lah padahal mah urang bogoh nama ka tetehna adina ya hayang ngajajanan tetehna hese jadi imam bae ge adina dibawa ka warung diais ku urang padahal mah lehoan segala naon ayo gas urang sasebeuna 10.000 be ongkos sasebeuna tapi 10.000 di mana horeng aduh ya Allah tah iya terus hikmah nyana carita dek carita kumaha bae geus berhikmah ieu nu deuk dimaksud teh tah kalimatul hikmah teh dhalatul hakim bahasa hikmah teh sarua jeung leleungitan jelema bijak leleungitan leungit eueuh nah eta teh akhadha haitsu wajadaha dicokot ku nyana iraha kapanggihna nu mantak ceramah lain ahli hikmah kunyana diutar diatur kieu menghadapi ieu menghadapi itu eta mah ngaranna encan boga bilagah can boga pasehat ja pasehat mah kitu naon ngaranna geus melekat di jero awak malakat pasehat eta malakat jadi berarti geus aya ari masih kene diutar diatur encan malakat can pasohat ngaranna ku kitu kene lamun teu pasohat atuh moal bilagah mentak diatur eta mah ngaranna modif BHS tuh kos kitu mah ngaranna ahli hikmah mah teu geus aya di awakna nahu geus aya di awakna nantek geus aya di awakna bilagah pasehat jeung bilagahna geus aya di awakna kabeh geus aya di awakna carita fikih geus aya di awakna carita tafsir geus aya di awakna mustalahat geus aya ieu mah kuari mah lain eta mah ilmu adab zahir ngaranna kuari mah dieusian ku ilmu batin Allah kabeh teu timbul ti Allah kabeh ge timbul ti Allah kabeh nu Allah geus kumaha endekna bae geus ketika jalan nyarita teh eueuh di dirina bolah ngaranna eueuh leungit di mana nyana ngomong kumaha ayana bae tadi cokotan ku nyana seakan-akan leleungitan jelema bijak eueuh we dek naon ieu teh dek kumaha teh ketika nyarita blek bae aya ku Allah dibere oh ieu teh titimuan kapanggih seakan-akan seperti eta kaluarna teh cahaya nu kaluar ti mulutna eta adalah cahaya sebab di kolbuna eueuh nanaonan iwal ti Allah eueuh masih Allah geus nu kaluar teh cahaya nah nu kaluar cahaya kadengena mah bahasana eta padahal cahaya kulantaran cahaya hasil ngadengekeun ngajina kacahayaan teh leuleus lantaran tadi candahan leuleus tuh siapa tuh kitu bae goblok pan ih sama ka mana bae leuleus hate bego ayo leuleus nu tadi nanti tertarik karena ibadah jadi tertarik mulai hayang amat sih ibadah karak ge sakali mandi geus hayang mulai gadeketan cahaya kadieuna nanyakeun kumaha sih hayang bener ibadah mulai tidak cahaya kos gitulah al kalimatul hikmah dhalatul hakim akhadha haitsu wajadah
kubatur mah si eta teh teu daekeun ngaji teh kok barang datang kiai eta daek kubatur mah dititahan ngazakat teh barang ku si eta mah daek kubatur mah titah sedekah teh barang si eta mah daek kok aya naonan sih padahal bahasana sarua bae tina abajadun lainnya na kan nu ngomongna sanu ngomong perwakilan Allah sebab di dirina pinuh ku asma Allah. Allah. Nah, mulailah ti dieu disebutna tajalli. Allah teh aya deuk nyampikeun sesuatu ka lembur eta ditajalikeun di hiji jelema tek kadeleuna mah jelema kadenge nama suara jelema padahal eta teh bahasa keren nama Allah eta kan teu meunang direkam tak kos kitu tah sebab iba ngajina sapotong eta jali nah eta teh eta Allah ngagerakeun geus kapercaya nu mantak digerakeun ge nu mantak kapercaya per detik per menit per jam per harina ka Allah bae geus dipercaya tuh ku Gusti Allah di kolbuna Allah bab nurutkeun ceuk bahasa Kangjeng Nabi kolbuka baiti eta kan lain bahasa biasa hate anjeun adalah imah kaula ulah hese urang neangan baitullah kolbu urang ceuk ahli tasawuf nabata ngaji kos kieu ulah sok direkam engke kadenge kudu teu ngaji-ngaji kaget ceuk ulah ge eta kula bingung ngajikeun bab thariqah ngaji bab tasawuf hikam ihya ieu ulah direkam geus dedengekeun bae ku urang sebab engke lamun direkam di setel ku batur nu teu henteu muwajahah mah kan lain deui sebab teu kasinaran ari anu muwajahah mah kan ngeunaheun keun nyaritakeun tajalli eta teh kapan kadeleuna mah jelema kadegeuna mah bahasa padahal mah Allah keur ngagerakeun melalui nyana disebut tajalli teh moal pati ditajalikeun lamun teu takholli aju tahali geus berhikmah kajeun ku kumaha ge lamun geus berhikmah kos kitu nyanana ge geus embung sambarangan sebab besi salah besi kacaletot jeung sajabana tak ieulah hikmah teh dholatul hakim eta teh sesuatu perkara anu eueuh sarua jeung leungit ti jelema nu berhikmah eueuh di dirina sebab engke kapanggihna mah iraha ayana bae Allah mere kadang-kadang atuh deuk bae aya juljol bae engke kos nu nyang nyomotan bae ieu aya itu aya ieu aya ai keur mah tuh bae sarua bae nah eta lah jadi hikmah hakim nah bahasa ahli hikmah ieu lah kalimatul hikmah dhalatul hakim akhadha haitsu wajadaha geus lain ceramah bae lain di panggung bae kadang-kadang nyanana keur gitu non cumplang campling tapi bahasana kok lain deui sakumaha nu kukula caritakeun kamari kitu anu digusur teh sakara nu digusur kamari nu digusur aju alhamdulillah saha Ibrahim bin Adham nah sia mah kakara gaji saminggu bae ge sia bapak odom kunaon haju seuri kan kaget kok digusur si lain marah seuri kan ditaratangan sepanjang nyuhun hulu aing di mana-mana ngagusur jelema nampiling jelema teh marah ieu mah seuri berarti aya lain sembarangan barang didatangan kadinya ieu kunaon digusur sakitu luhurna kok seuri moal aya hiji perkara lain gerak Allah kula berarti digusur ti luhur kal handap tentang Allah al afal kulluha minallah masa sih kudu marah ke Allah waduh berhikmah kan jelema tah mulai terus dideketan jadi bae ngaguru jadi wali kabeh lamun tuan si Abdul Qadir ditanya ku garong ngajawab bae kapan teu percayaeun garong boga duit teh boga ye 10 dinar banyak potongan siap kos kieu sakali 2 kali 3 kali bebeja ka rajana jelema budak ditanya anak nerembel bae cenah mawa duit coba tata ka dieu
kakak ditanya, "Sasya ngaran?" "Abdul Qadir." "Yang mana?" "Jalan." "Ke mana?" "Ke pesantren." "Siapa mau duit?" "Aya." "Di mana duitnya?" "Ya di dia." "Pane di dia?" "Di kaput ku emak." "Kok sia si kunaon si eta make ngajawab bae jeung bebeja bae?" "Teu meunang ngabohong." "Ku saha?" "Ku emak." Ya Allah. Sia ku emak bae nurut teu meunang ngabohong. Aing mah ngabohong ka Allah melulu. Pada eta lain pohara tah. Eta lamun timbul tilu lain berhikmah moal. Lantaran bahasana bahasa tinu hikmahan hiji bae Allah. Geus atuh aing kuari mandeg tobat milu masantren jeung sia. Pan eta mah milu masantren. Haji Pendi mah Haji Pendi nanti masantren mari lu masantren ka nyana. Ye Haji Pendi main koprok atuh jadi murid koprok. Ya kan tetep beres pan. Lain mawaan ka ditu ka bagus. Cenah mawaana ka dieu. Haju bae pan paling. Haju anak buah maling da loba jasa pan. Atuh teu meunang aya berkat leungit malulu pan. Ya Allah. Pan eta kos karan itu. Iya mah berhikmah. Ya tina bahasa hikmah mah Masya Allah Karim. Eta kan sakit dan sakit udah Aisyah eta bebeja bae. Cek raja garong. Kulaon make bebeja batur bae unu bebeja malah embung kacokot. Kula teu meunang ngabohong. Ku saha? Ku emak kula. Hiji be titip cenah ceng cicing di mana bege ulah ngabohongnya. Mantap kula moal ngabohong. Ceurik garong. Ku bahasa sakitu ceurik Masya Allah. Padahal mah geus sabaraha puluh meureun kiai nu didengekeun ku nyana. Pasti mah awas jangan membohong. Ki Pudoli ge sarua. Awas hati-hati jangan membohong. Ai nyana ngabohong. Atuh mal bisa. Kulantaran asli jangan mah teu ngabohong. Bebeja ulah ngabohong teh aya di dirina berhikmah kos Imam Hanafi. Imam Hanafi didatangan tamu. Assalamualaikum, seger pengajian. Naon? Anak kula borok di dieu na ieu teh cager-cager. Ka dokter entos. Ka dangdaun entos, ka mamana ge borok bae. Ke tunggu 2 minggu cek Imam Hanafi. Ke 2 minggu ka dedenya. Geus 2 minggu. 2 minggu datang deui ka dinya. Cek nyana teh ieu kudu ngadahar madu. Insyaallah. Cager olesan ku madu, ieu maduna inum. Kan babari eta bahasa. Ditanya ku bapana, "Mama, atuh ngan sakadar ngolesan madu jeung nginum madu mah leuwih henteu keur ieu bae make nunggu 3 minggu." Angel amat. Hampura cek Imam Hanafi. Kula lamun harita nyaritana moal manjur sebab kulana can ngadahar madu. Jadi can aya di diri kula. Geus kula ngomong teh ya bohong berarti ai kitu mah kula ngadaharan madu heula salila ieu geus dibejakeun madu aya di diri kula. Masya Allah deuk ngomong teh kudu aya di diri urang heula. Da atuh kuari mapan ngabuncal-buncal tahajud nyanana kerek. Sodako nyanana njorotan nyokotan sodako. Ayo ka masjid jariah leungit jariah masjid. Si eta pan. Iqbal nu aya di diri urang nyaritakeun zikir aya di diri urang, nyaritakeun sholawat aya di diri urang, nyaritakeun naon urang mentek ulah nyaritakeun ilmu batin lamun di diri urang can aya. Ngah aya santri dicarekan ku Abah sia ngaji naon kula ngajikeun hikam cenah. Sial sia cek Abah. Eureun. Lain teu bisaeun Abah ge nyahoun eta santri Abah maca nahuna hebat, bilagahna hebat. Tapi ulah sia kecuali nyoret doang. Ai kudu tuh sudah ulah sarekan ku Abah lillahi taala sarekan. Eureun nya kaget bebeja ka kula. Kurang kumaha cek cenah teh. Lain kurang kumaha di diri ente can aya ilmu batin. Ai sakadar kitu bahkan nipu batur. Ketika titah tahajud dina hikam, ketika titah zikir sia geus bisa zikir asli. Ketika titah tapakur enggeus sia encan tapakur. Ketika riadoh sia geus encan nya bang eureun nya ngaji hikamna. Lain teu bisa baca hikam mah harebat mahasiswa ge beuh harebat baca hikam mah teh. Tapi bohong boro-boro jang dirina ge ngabohong. Berarti ngabohong teh eta mah ngabohong teh berjamaah. Berjamaah teh mah ngabohong. Tah eta nu hese ge tah. Mantak ulah sok maca cek Abah ulah. Aca ihya ulah. Eta eueuh di dirina ari geus aya bas Kiai Anu
dititah bala mah baca hikam cek Abah. Kiai anu baca hikam, baca geus ayaan berarti. Ulah sok ngabohong, moal manjur, moal berhikmah kajian kuku mage. Komo tama pasaran hikam uang muka seberapun. Uang miftah mah manya hikam make uang miftah segala. Aing mah teu harti. Nah ieu lah. Jadi urang tata cara teh moal berhikmah lamun teu aya hikmahan di diri urangna. Ieu lah kalimatul hikmah balatul hakim akhadha haitsu wajada. Engke ge diberian ku Allah aya eta mah seakan-akan leuleuങ്ങിtan. Anu aya karasa engke ku kabehan wallahu a'lam.